Assalamualaikum. Salam. Nami saha Neng? Hah? Nah, Neng nyakirang kasep gitu ieu. Teu katingal ieu jangut, Kang. Tepangkeun nami abi di Jalan Kemung. Abi di Tasik Selatan. Nah, jauh sih mah. Teu kumaha, Kang? Tasik Selatan ngan abi lami di mana ya? Di Arab. Tinggal lihat tuh acukna penampilan tuh, Kang. Hade. Kamu teh ngefans ke siapa kalau penyanyi Indonesia? Pen abi mah tos pasti atuh. Sule Lovers abi mah. Kieu pisan ye Sunda Lovers. Terang teh, Kang? Sekarang mau bawain lagu apa? Kela. Mawang. Nainu. Gak siap nyanyi, enak. Siap. Cek. Cek. Kumaha saya kata bita abi dia. Dia lah orang termikir. Duh, Kang, abi tiasa mah teu kenging abi teuing euy. Ieu kabujeng magrib abi teh anu adan di masjid. Atuh nuhun ieu. Hapunten ya. Nyajang idol mancar lah. Haruslah kalah. Ini abi tebi-tebi ti arah batu. Kudu ditampi. Bener ya teh. Namun gak satu ah. Bener? Tah, sakitu wae video parodi Indonesian Idol di channel Cepas Lemur. Kumaha Kang Heru? Nah, ayeuna mah sok tinggal di komen, di like, di subscribe. Tah, bisi aya masukan kange rerencangan sadayana sok di komen di kolom komentar. Kanggo konten Tepas Lemur selanjutnya silahkan diisi di komentar. Anu acan, subscribe di video nu acan ieu mah yeuh. Sabrek, Suprek, bro. like and share bagikeun ka rerencangan sadaya barana Ameh Sunda. tararangeun, semoga terhibur. Sakitu wae. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.